Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Abah oge Kang Kevin. Alhamdulillah. Dina danget ieu aya hibar pangdoa ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana wargi-wargi abah wadi abah saalam dunya tangtos nu paling pokok rupina ka wargi-wargi ursun urang Sunda di mana wae ayana atuh ka luar ursun oge ari anu ngartos mah kana basa Sunda mangga nyangakeun. Mangga kanca urang keur deui asmarani males pati biasana Bapak S. Sukandar kamari teh kanca parantos dugi ka dasar milik teu kudu mandi subuh euy. Si Kamran nya kakak ngeunah seuri. Ari si Onyon anu dihucuhkeunana ngagentak ngarontok. Maksudna mah asmarani teh rek dirangkul. Pira oge pangawak awewe moal sabaraha tanagana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Komo ieu sasat moal aya dayana puguh ka tembongna oge ngojang ngora keneh pisan. Kadi gerah. Jeung Kang Onyon. Kitu pok-pokana si Onyon. Anu karasana ku asmarani mah kacida rehena. Bareng jeung eta bari gabrug we. Si Onyon teh ngarontok maksudna mah hayang sakaligus beunang dek terus didekeman sakalian. Orokaya asmarani anu geus pinuh ku ijiran sakilat ngagentak ngalengkahkeun suku katuhuna kagigir salengkah atuh puguh we. Si Onyon jadi ngageblos serontokanana teh sasat newak angin ditambah lain deui ngaranjugna barang anu dirontok ngaleungit Jokuk we dampal suku asmarani ditajongkeun kana beuteungna si Onyon. Si Onyon bari nyebutkeun aduh teh. Rada nengak. Sakilat dampal suku nu sabelah deui geus ngajebrod nyayang kana kekemplong belah kencana. Aduh, tobat. Si Onyon ngagero tarik nakar. Kuleap. Lah we manehna nang karak bengkang anu saterusna gegerungan puguh atuh dua kali pisan kabeunangan beteungna karasa seueul sedengkeun kekemplongna karasa asa tobros puguh da lain tajong samanea atuh tajong asmarani anu dieusi ku gerakan sapu jagat anu luar biasa hebatna. Ai Onyon kunaon teh? Bet kaos bebenyit. Bira ge awewe make hareusi sagala. Atuh heg sing boga polo deuleu. Heg dieu keula. Lain ditaragal kitu. Dasar si laing mah biko. Cek si Kamran bari ngecageun nyiwarsi anu geus dibakutet sarta sungutna disumpel ku awalun. Kieu atuh ye geura. Deukeun ku salaing nyon. Dewek mah tara gagal. Cadu disebutkeun mun dewek gagal. Newak bincarung anu sakieu lucuna mah. Keteyap. Si Kamran nyamperkeun asmarani bari runya-renyu gumasep. Untuk tonggarna teh ditembongkeun dumeh dilapis ku gading anu semu hejo mutuh matak pika sebeleun. Wah, iya, gelis.
jeung hirup sangsara di lembur mah mending milu ya milu we Kakang Kamran geura boga salaki patuan kontrak mah piraku teu matak senang pake hade beteung sebeuh duit loba cindek nama asal daek lah moal aya kakurang kan kitu Lin di tangan ku awewe mah cenah geuning lain cari ka Batawi tapi cari ka lalaki si Kamran bari nyampeuk Asmarani anu ti tadi ngahaja we cicing teu ngeser dihaja nu dipalar teh sangkan si Kamran leuwih deukeut ka manehna bareng si Kamran mireung Asmarani teu ngalakukeun gerakan naon hatena geus teg we tang tu omonganna teh geus nerap kana hate Asmarani kugituna jadi timbul wawanen pikeun nyerek Asmarani malah geus boga kapastian yen pasti bakal beunang moal kudu hese bereke sakilat si Kamran nyekel kana pepeuteyan Asmarani tapi ngan sakilat pisan Asmarani mundur setengah lengkah bari ngepeskeun leungeun si Kamran anu nyekel pepeuteyanana sahabat si Kamran bengong jebet pipina kencaka tuhu ditampiling ogu lain tampiling samanea ieu mah dieusi ku semu gunting ngan untung we teu disakalikeun ukur digunakeun tanaga saparapatna aduh si Kamran ngejorowok bari badan muter badis we panggal muih nepi ka sababaraha kuriling tina bakating ku ngarasa leneng lieur atuh deudeuleun jadi kunang-kunang sugan hayang diporan teu beurang dipekanya Asya kituna teh si Kamran bari ngajurah roh labuh tikus ruk kana rungkun saliara sabot kitu kurunyung teh Ki Bagira anu nyusul pandeurina barang breh ngagentak ku Asmarani dititah nulungan Nyi Warsi anu jadi anakna pituin itu tuh Mamang Nyi Warsi teh enggal tutulungan heula keun weh cucurut teh urang rek tah bandulna geura ceuk Asmarani bari nunjuk ka Nyi Warsi anu keur ngudupung sisi rungkun atuh gentak we Ki Bagira nyampeuk sarta mangku Nyi Warsi anu saterusna ngalaan tatalina jeung ngalaan sumpel anu napel dina sungutna urang ajar sia awas ya setan ku aing rek disasaak deuleu ceuk Ki Bagira ngumbar amarah bari ngocomang cumarita dumeh kacida gemesna meureun sabot kitu si Kamran geus ngagurinjal hudang sarta teu anta parah deui sabrut we manehna narajang sabulang bentor hayang males ka nyerina urut bieu manehna ngarasa hanyakal dumeh tadi sasat ngolo-ngolo Asmarani sugan teh moal kitu ketahakna tapi barang ret ka Asmarani anu ngajega bari nulak cangkeng hatena si Kamran jadi marhemir komo barang kanyahoan aya nu datang lalaki simbar dada nyaeta Ki Bagira hate si Kamran jadi beuki salempang ret ka si Aonyon anu harita masih keneh ngajongkeng gentak we kumanehna teh disampeurkeun bari disepak bujurna hudang si Aonyon dewek bantuan euy lantaran disepak teu burung we si Aonyon teh ngagurinjal hudang bari nyeureudeg ka si Kamran lain nyorongot ka dewek nyon itu tuh musuh mah itu tuh hayo urang tewak kuduan piraku teu beunang moal teu gede upahna oge ceuk si Kamran bari manehna pasang kuda-kuda rek newak Asmarani
Atuh kitu deui onyon. Hatena nu panas dumeh tadi kekemplongna asa ditobros. Ayeuna mangsana rek males piraku sugan ari dikoroyok kuduaan mah. Kitu anggehanana. Meh bareng. Boh Kamran, boh onyon, duanana nyarampeuk ka hareupeun Asmarani. Maksudna mah rek ditewak kuduaan. Tapi lain oge Asmarani, anu memangna geus asak latihan. Waktu Kamran nyeureudeg bari ngagabrug digigir belah katuhu. Sakilat Asmarani suku katuhuna ditarik setengah lengkah ka tukang. Sedengkeun sikuna geus dibadugeun kana hulu angen Kamran. Duh. Bener pisan kana mamatihna. Aduh. Si Kamran ngagerok lirih. Bari kolea we, bak bae manehna ngusak. Teu inget di bumi alam. Cigana teh kapaehan. Bareng jeung horeabna Kamran, onyon nyampeuk ti beulah tukang. Maksudna mah rek ngadodoho sarta angkeuhanana Asmarani teh rek dicekek. Tapi barang gabrug karasa ku Asmarani aya angin nebak lain mangsa. Atuh ngagentak manehna ngalengkah ka hareup salengkah. Oguh we. Ari gabrug ari goblose poos sirana nutug kana taneuh. Pangheulana irungna nyunghid nyiung batu koral anu balatak dirinya. Walau aduh. Si onyon bari ngoceak. Pugu irungna karasa baloboran ku getih. Sasat diadukeun jeung batu koral. Sabot rek muniang hudang. Sakilat gampal suku Asmarani anu katuhu geus nyayang deui kana kekemplongna. Ari jekuk, ari gorowok we. Onyon ngoceak tarik pisan. Sarta ngan helas we sorana teh teu kadenge deui. Si horeng teh terus ngajungkel kapaehan. Sugan kudu kitu. Ngarah culik mah. Cek Asmarani bari nyamperkeun ka Ki Bagira anu kakararengse mentas ngalaan tatali Nyi Warsi. Beres Mama. Keun ke. Kari nanya we. Saha cenah padanehna teh. Pokna deui bari ngareret kalawana anu tingja rongkeng. Duh. Hatur nuhun Dewi. Upama teu kabujang ku Dewi mah. Ulah. Buat teuing pun anak teh kumaha nasibna. Ki Bagira nyaritana bangun anu ngageuri. Kituna teh dumeh gede katumarima'anana ka Asmarani. Anu tas nulungan anakna. Geus kitu koyong deui Asmarani nyamperkeun lawana anu keur ngajarongkeng. Heg gumanehna disepakan sukuna. Tapi jigana teh ngadempes maneh api-api kapaehan. Sok padahal ku Asmarani oge geus katebak yen maranehanana teh saukur api-api lantaran gede kasieun. Awasnya lamun maneh teh hudang sia ku aing teh rek diteuk-teuk beheung teh sarta rek ditancapkeun teh dina pager. Ceuk Asmarani berserepet we nyabut pedangna. Waktu nyabut pedang teh kadenge ku si Kamran sarepetna pedang dipesat tina sarangkana. Aturet manehna nempo bari ngabeuntakeun panonna saeutik. Pepeureman hayam. Nempo kitu mah pogo we lain deui paurna. Atungan koreja we manehna teh hudang sarta gek we diuk. Terus tapak deku ampun-ampunan ka Asmarani. Bari acong-acongan nyembah. Tina bakating ku sieun. Kitu deui si onyon. Kalakuanana teh sarua pisan jeung Kamran. Untuk nyembah ka kami mah. Dalein tuan kontrak dulu. Ya, jawab ku andikanya. Tidak saha maraneh murid Nyi Warsi teh, ha? Tidak saha. Ceuk Asmarani bari nulak cangkeng. Pedangna disampaikeun kana beheung si Kamran nu dianggap gegedugna. Hayo jawab. Untuk ambigeu deuleu. Bisa dipodaran sih ku kami. Tanyo ya deuleu. Deuleu ya. Piraku. Tuh sakali nyabet ge.
teparagat. Asmarani bari nyabetkeun pedangna kana dahan kai. Maningan sasimpreng pisan. Tina bakating ku seukeut pedangna. Aduh, ampun we Nun. Abdi teh rumaos dosa. Poknak Kamran bari acong-acongan nyembah deui kawas karaja we. Kakaranya lu masa kana dosa. Dume ayeuna kabuktian. Arandika rek dikirimkeun ka neraka nya. Cacakan mun tari teu beunang mah ku kami teh Andika moal inget kana dosa. Asmarani nyaritana tatagnaker. Kanca dangu memang kitu kanyataanana. Pikeun Kamran jeung Onyon mah. Maranehanana teh salawasna ngan neangan kasenangan diri pribadi sarta mentingkeun diri pribadi. Kajen teuing batur mah rek sangsara, rek balangsak oge. Asal maranehna we anu senang, anu sugema. Ari kiwari bukti anu diteangan kasenangan teh anu kapanggihna ukur katugenahan kakuciwaan dirina. Gampang deh, aku karena dosa mah. Tegur di aku kesorangan oge. Sarerea urang lembur geus nyaraho. Yen Arandika teh gede dosana. Geus nyulik awewe ti lembur ieu li. Tapi kami mah hayang nyaho teh. Saha anu nitahna? Sabaraha tah menang buruhna Andika teh, ha? Sabaraha? Hayu jawab. Jawab sing balaka. Mun dikirungan, ulah sambat kaniaya. Asmarani mungkas caritana sarta ditungtungan ku ngancam sagala. Sumuhun tak Nun tak Nun abdi teh di piwarang kutuan di kontrak talun. Piwarang milarian istri kanggo di damel nyai pokna bari ngeluk tungkul. Tapi nah geuning bet jauh-jauh ngadon nyulik awewe teh. Asmarani nalengteng. Sumuh Nun. Dah dinu caket mah parantos teu aya piliheun. Nu mawi kaula teh sareng ieu babaturan kapaksa we neangan kalembur sajena. Ari manggi anu rancuni teh di dieu nu mawi teras we ditaraga. Maksud mah bade dibantun ka talun. Pokna si Kamran. Jadi ku Arandika awewe nu dibawaan diculik teh pikeun dijual ka tuan kontraknya. Sabaraha tah lakuna mojang pantar Nyiwarsi atau pantar kami. Pek taksir ku Andika. Ceuk Asmarani bari ngalengkah nyampeurkeun. Lempangna ka keteyepan badis we lempang ucing anu ngintip beurit. Pogo we ari ret kareret ku si Kamran jeung si Onyon. Yen lawana teh nyampeurkeun bangun anu kacida geuleunana. Nepi ka teu karasa deui ku si Kamran. Anu memangna geus taluk serah bongkokan teu wani ngalawan. Sabab ngalawan oge moal aya paedahna. Tadi oge geuning Asmarani mah teu katoel-toel acan. Kalah ka manehna we anu babak belur. Aduh, ampun Nun. Saya dos nama abdi Dharma piwarangan milari wungkul. Tah upami katampi kutuan kontrak abdi kenging buruhan. Upami teu katampi mah nyasina balik we sorangan. Abdi tang tos teu kenging upahna naon.
Pokna bari pupurungkutan nahan kasieun. Gitunya. Halus pagawean teh. Kek. Kami rek nanya ke Kak Andika. Ari Andika teh bangsa naon? Asmarani nalengteng bari panona ngureleng badis we mata maung anu rek ngarekeb. Kumaha sun? Si Kamran bangun teu ngartieun. Nya, Ari Andika bangsa naon? Nah bangsa Walanda atau orang Sunda? Jangan pok jawab. Asmarani mesem. Tapi kabigereungan mah serem pikasieun. Abdi mah urang Sunda nun. Pokna si Kamran. Jadi Andika teh urang Sundanya. Tapi nah geuning atuh bet bela ka bangsa deungeun. Nyatana walana kontrak. Batan ka bangsa sorangan urang Sunda. Anu ku Andika diculikan terus dijual pikeun diperkosa ku bangsa deungeun. Jadi Andika mah teu pantes jadi urang Sunda. Sabab geus ngaruksak sarta ngarendahkeun derajat wanita urang Sunda. Ku kituna pikeun Andika mah. Ieu ganjaranana. Bersepet we Asmarani mesat pedangna. Anu ditadi digandong dina tonggongna. Aduh, ampun. Abdi nada hirup we. Tepisan-pisan abdi ngaruksak sareng ngarendahkeun derajat kaum wanita. Margi abdi mah dharma piwarangan nun, dharma piwarangan. Pokna Kamran bari ngayak-yak jiga anu panas tiris. Gimana ya bangsat ngaku kana dosana? Kakara daek ngaku teh lamun beheungna geus ditigas. Bareng jeung tungtung kecap Asmarani ngeun sakilat meh teu kabireungeuh ku panon. Leungeunna ngulang. Nyao-nyao ceuli si Kamran beulah katuhu geus leungit. Aduh. Ampun. Aduh. Ceuli abdi rumpung. Aduh. Kitu deui ceuli si Onyon anu beulah katuhu anu tita tadi ukur bengong. Harita keneh ceulina geus leungit disabet ku pedangna Asmarani. Tah, ganjaran Arandika. Anu geus wani-wani ngagunakeun wanita Sunda diparabkeun ka ngaranna kontrak. Ayeuna Andika jig kitu geura mulang. Geura bejakeun katuan kontrak talun. Yang isuk jangan yang geto, kami rek nganyang gitu. Sarta rek menta beheungna keur tumbah kawah Gunung Papandayan. Cek Asmarani beri cebrot. Bujur Kamran jeung si Onyon ditajong. Dasar lain satajong-tajong na. Sakali jebrod teh. Kamran jeung Onyon nepi ka aya dua deupana. Badis we nu dialungkeun. Sarta geus kitu mah ngon bonyang lumpat. Sirikna notog-notogeun maneh tina bakating ku ngarsasieun. Ari Ki Bagiera anu harita nangtung mata simeuteun. Ngarasa sugema ku tindakan Asmarani. Pokoknya cumarita. Hatur nuhun Dewi, hatur nuhun. Mung mamang mah nyeta we ngarasa hanjakal. Nah, teu sakalian we paragatkeun. Ameh henteu jadi penyakit ka payuna. Ki Bagiera nyaritana ditungtungan ku seuri ngahehe. Ari Nyi Warsi anu harita kakara bebas tina kacilakaan. Kalawan teu dititah di ku bapana nyaeta Ki Bagiera magentak nyeureudeg ka hareupeun Asmarani. Bro, we manehna tepak deku bari ngagukuk ceurik. Sarta Nyi Warsi teu sirikna acong-acongan nganuhunkeun dumeh dirina salamet tina pancabaya reka perdaya si Kamran jeung si Onyon. Tong kikituan Nyai. Tah hade tepak deku. Angka kotor we deui. Kan we anu geus mah geus nya. Angko apan urang mah sarua pada awewe. Yang saha deui atuh deuk silih tulungan teh
mun lain antara urang jeung urang. Coba teh kitu. Terus jadi kewajiban cece anu kasebut bisa jeung kuat dina waktu tulung tinulungan ka sasama awewe teh. Nah, tak ulah kituan. Cukup we ku nganuhunkeun sabiasana we wajar secara manusia, secara wanita. Kitu cek Asmarani. Bari jung we nyengkatkeun Nyi Warsih anu masih keneh tapak deku dina dampal sukuna Asmarani. Hayu we ayeuna mah. Mang Bagira, urang marulang. Datos salamet ieu. Pokna deui bari ngareret ka Ki Bagira. Atuh teu talangke deui. Bring we. Tiluan laleumpang gagancangan mulang ka lembur Cihawuk. Lemburna Bah Sumanta akina Nyi Warsih urut mitohana Ki Bagira. Kanca dangu sadayana. Jauh hama burung cunuk, anggang hama burung datang. Tesawatara lilana Asmarani, Ki Bagira jeung Nyi Warsih anjog ka lembur Cihawuk. Saja jalan pada nanya ku tetangga-tetanggana. Pada ngeuleuh-euleuh, dumeh Nyi Warsih bisa salamet ditulungan ku Asmarani anu kasebut awewe keneh. Kitu teh mah. Rahayat urang dinya ngerasa kaget oge. Dumeh kakaraeun kajadian kitu bisa disalametkeun. Daluang lumrah nama. Sok tara aya anu bisa nulungan deui. Puguh kudu ngalawan culik awewe anu kawilang kejem telengesna. Ari Nyi Warsih pada nanya teh. Boro-boro bisa ngajawab. Kalah ka ngagukuk we ceurik. Ngan ku Ki Bagira diterangkeun. Saha anu nulungan jeung dikumahakeun si Kamran jeung si Onyon anu nyulik Nyi Warsih. Untung cenah kaburu keneh di satengahin perjalanan di lebah kebon enteh. Cacakan mun rada elat mah meureun moal kaburu buah kumaha ayeuna teh. Kitu deui sadatangna ka imah Bah Sumanta. Teu kira-kira Bah Sumanta nganuhunkeunana ka Asmarani anu sasat sareatna geus bisa nyalametkeun incuna. Malah dina peutingna Bah Sumanta ngaharepkeun supaya Nyi Warsih anu jadi incuna diwarah penca anu dipalar sangkan bisa ngajaga dirina pribadi. Pajarkeun teh cenah. Kirang bara bisa digunakeun keur kapentingan balarea mah. Atuh eukeur-eukeur dirina. Dina sakalieun meunang bancang pakewuh. Hal ieu teh boh ku Ki Bagira anu jadi bapana jeung ku Asmarani disanggupan. Maksudna rek ngawarah Nyi Warsih. Malah leuwih alusna deui. Balukar tina kajadian Nyi Warsih diculik teh. Ki Bagira jiga anu sakaligus babalik pikir. Jalan pikiranana anu sasat ngagugulung nafsu kalangsu ngumbar amarah kajahatanana. Saeutik demi saeutik terus laleungitan. Memang dina hiji kajadian musibah naon bae anu tumiba ka hiji jalma. Kalianti aya gorengna teh aya oge hikmahna saperti anu karandapan ku Ki Bagira. Hikmahna manehanana jadi babalik pikir. Anu tadina hatena neug-treug heuras, teuas lir ibarat batu karang. Ayeuna mah jadi leuleus. Manehna ngarasa yen musibah anu karandapan ku anakna teh nyaeta Nyi Warsih bisa jadi aya hubunganana jeung kalakuan anu ku manehna kungsi dijalankeun sawatara waktu ka tukang. Ieu sababna nu matak Ki Bagira ngadadak pikiranana robah. Ku kitu teh mah. Sagala rupa musibah anu karandapan ku jalma teh lain datang ti luareun dirina, tapi datang tina dirina pribadi. Anu sasat dijieun ku dirina pribadi keneh. Ngan waktu anu beda teh atawa dosa anu dijalankeun ku dirina ti heula balukarna karandapan ku dirina keneh paneuri. Mun carek
pujangga ngoyan teh mah cenah wong tua gawe wiwitan wong anom dharma lakoni. Lamun carek kiai teh mah cenah hukumullah. Kusabab kitu pisan munasabah mun seug urang dina kahirupan sapopoe teh sagala rupa tindak tanduk tekad ucap lampah kudu hati-hati gumati taliti bisi nimbulkeun katugenah atawa kakuciwaan ka batur jenuk balarea. Lantaran lamun batur dinyerikeun hatena ku urang najan dina mangsa eta teu bisa ngalawan dumeh kurang kawani atawa serab ku kapangkatanana, tapi ari hatena mah tetep boga rasa dendam. Unek-unek hayang males mun teu kitu manehna nyeba-nyebakeun supaya nu dianggap jahat sarta ngarugikeun dirina teh sing pinanggih jeung wawalesna. Kanca dangu sadayana lain halna jeung Asmarani ku kajadian diculikna Nyi Warsih pikeun disebakeun katuan kontrak ku si Kamran jeung si Onyon teh. Hatena jadi timbul ngajaul mun seug kaumna saperti Nyi Warsih teh kabisana pikeun ngajaga dirina. Boa-boa kaum wanita teh bakal diruksak ku kaum pria anu sarakah rujad ahlakna. Kusabab kitu Asmarani boga niat pikeun ngawarah Nyi Warsih supaya jadi wanita anu leber kuawanen jeung loba wawasena. Lain bae pikeun ngajaga kasalamatan dirina, tapi oge bisa dipake nulungan ka batur. Atuh sadatangna ka imahna Bah Sumanta. Atuh paralak we ku Ki Bagira nu jadi bapana jeung Asmarani diterangkeun maksudna pikeun ngawarah Nyi Warsih. Memang ari Bah Sumanta mah henteu kaabotan naon atoh we nu aya. Tapi sabalikna Nyi Warsih mah kalah kamugen. Nu artina nolak pikeun diwarah menca. Pokna oge cenah. Abi raos, abdi mah bah, cece, diajar menca tanah pisilat teh taya gunana. Marga bah oge gini, kutiasana silat teh. Jantan jami, nu walajur nafsu kalangsu, membar amarah, nu awon mamalana. Kitu cek Nyi Warsih bari tungkul, beungeutna teu dek nyang hareup ka Asmarani. Oh lain. Nah kumaha pangna asih boga pamadegan kitu teh. Ki Bagira nanya ka anakna. Mohon kieu gerabah. Ilmu teh sadayana oge sae. Ari anu sae mah. Ning da teu sadayana ilmu sae. Saberos ilmu silat anu eta ilmu teh kanggo ngabinasa anu sejen. Ai apan tampalna mah biasa dianggo mateni. Kemarin gitu abdi gaduh pamadegan yen ilmu silat mah ilmu jahat. Ilmu teh gunana pikeun bekal hirup kumbuh. Walon Nyi Warsih tatag pisan nyaritana teh. Atuh pogo we. Sararea sakurnu araya di dinya saurang oge taya anu teu ngarasa heran. Boh Ki Bagira, boh Asmarani, kitu deui Bah Sumanta anu jadi akina. Tungtungna silih reret, silih teuteup, bangun anu keur silih kolongan pamanggih. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten.
hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.